Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biasa sadaya merupakan di acara donya Sunda darapan Mang Damas anu sari ka genep dan ieu urang tamatkeun dinten ieu. Atuh urang sami-sami wae ngadongeng seperti biasa. Atuh teu hilap oge nuhunkeun komen, like, sareng subscribe-na atuh nuhun. Yo nandongkeun di manungkeun deui mundang mangkatinu dina acara donya Sunda Tataropas Sundan. Tu urang ngadongengkeun bari teratkeun ka seri genep semoga belanja klikana waktu sok kaparayu sadayana kacaturkeun di jalana urang kocapkeun geus dugi ka Sumedang Rarang ti Puncak Larang jeung ti Kuningan oge sarumping. Ratu Puncak Larang jeung Ratuna Kuningan diregrebkeun di Pato Pamon Pakapati Ari Prabu Garmamena jeung Ratuna Julabuan Madi Patamon Badaleman. Prabu Siliwangi merentah ka Ciayi Pati sangkan ngeprik balarea ngadegkeun balandongan di alun-alun baris ngayakeun karya nepi kana waktu brong raramean geus teu puguh reungkeunana sagala titabuhan gederkeun peutingna balandongna diayakeun naeman surat-surat pada nyipi pilih jenti sarta ngarot arak-arakan marabok panggalembrah rengse karyaan para ratu Garmamena Prabu Julabuan jeung Prabu Puncak Larang dan Prabu Kuningan marulihkan negara cewang-cewangan. Teu lawas antara Prabu Siliwangi ngayakeun Sinewaka di deuyet ka Purwakali Pati Ketugulindu Singandaru ka mantri-mantri sadayana kitu deui Paraman putra Sang Prabu jadinya Sang Prabu sasaurang nanti jeung sakabeh para mantri kaula geus meunang wisik di Dewa Batara guru yen bakal narima nagara pusaka eta Pajajaran. Ukituna tinangtu kaula kudu ninggalkeun ka Prabu Sumedang Larang. Kasadayana kaula nitipkeun anak kaula supaya ninggal kaditaligakeun patikanana lahir batin jeung ieu nagara kudu dijaraga masing waspada kudu asih kanulitik kudu silih hajunan jeung sasama sing widiasih kasaluhureun dina ngajalankeun marentah masih silih percaya tapi lain silih skandelkeun kudu bisa ngajalankeun naon-naon anu jadi papancen urang santuntasna Sinewaka lajeng lumebet pada lembar barang ninjang kamangtana sampeurna Prabu Siliwangi ajeng kandi iru Purwakali Cintang Pananjung gelap mong jeung Panemang Jaya sasumpina hiji leuweung ngajeng ireng loloston dihandapkeun tangkal tali buli baca berpakuan Pajajaran Prabu Garmamena ngarawaskeun mangsana selek Prabon kanu kanggungan pusaka parantos tongkap oge ngajiwartikeun yen Prabu Siliwangi geus aya sabita tengahing jalan lajeng mutuskeun tiang santang katut putuna nyata kurung gantangan supaya mapak
kocapkeun anu mangka geus paamprok jeung rombongan Sang Prabu. Guru gantangan laju ngabakti sembah sungkem ngaras damel sapaya Rama kuramana dirarungkuh usapan semu teu kinten deudeuhna ka putra. Didina beri marangkat nanuju ka pakuan Pajajaran hiji pasembahan geus namprak ireng-irengan ka Prabon yang Pak Prabu Garmamena bekinten ngem ya kena nampi kasumpingan manduna pe cabadana lalanggehan jung Prabu Garmamena ngadeg diantara anu jajarna aya lian dan ayeuna ka Prabon Pajajaran bakal dicepeng ku anu agungan pusaka sarta dilembarkeun kasakur anu ngadeuheus yen kudu leuwih leuwih-leuwihna masumujud sarta teman-teman tinemenan kana ngajalankeun segala pancen anu kudu dilampahkeun supaya balarea nambah dambah timbak limbukna subur kanthi nandur murah kanthi nuku nagara temah raharja tatutasna Prabu Garmamena diantara tersarura tandani gembira abdi pesta nistran Ratu Anyar teu kudu dicaritakeun kang korohana tamat nu dicaritakeun kalayan masih salamet nu nyaritakeun katut nu maca inya abujeng tamat pamirsa teu cekap heula jadi atuh salung gaman teh jangadoneng anu mandongeng anyar itu nyuhun perhatosanana. Bila video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.